A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu uklu adamin mayit. Lan ikunang kadue wong utawi mangan kang bangsa adami kang mati. Wa qatlu murtadin lan mataini wong kang murtad. Wa harbin lan mataini kafir harab. Lazimin oranana wanang mata ini kafir zimi wa musta'manin lan kafir musta'man wa sabil harbin lan galan bocah cilik kang bangsa kafir harabi. Kultu ngucaping sun ngucaping lafad al-asahu hilukat lisabi wal mar'atil harabiyain utai kawal asah ma'iku halal mata ini bocah cilik lan wong wadon kang bangsa kafir harobi karone lilukli karena arah mangan wallahu a'lam. Utawi Allah iku kang maha uninga. Satu ajan orang neraskeun pangaosan orang bacakeun heula Fatihah kahiji kanggo almarhum Haji Pendi Haji Muhajir bin Haji Salah Kebon Jeruk Jakarta ya, Haji Muhajir kunon ngagelok. Kedua almarhumah Saniti binti Pandeglang. Kartina binti Mean Pasana Indah. Kemudian Saedah binti Haji Ratim bin Akmil Duyat bin Rasim Cirebon Sdil bin Armung Kuningan. Terakhir keluarga besar tokoh Mas Tabrani Haji Husaini sekeluarga. Bibarakati Ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Urang neruskeun pembahasan tentang
dahar situasi darurat. Di leuweung di gunung eueuh dahareun bebekelan seet dahareun inumen eueuh ai aya ge bangke kotok sakumaha kamari kotok teh cek urang Cianjur cek urang dieu mah hayam kotok ya kos gitu ya kotok di pondok wae kataina tai hayam ai dagingna daging kotok teu sopan jadi bahasa memang anu panghebat mah tetep cilongok dalam rangka darurat teh lamun sakira-kira teh di dahar eta bangke hayam teh pae ceuk adat ta eta teu meunang ngantep coplok ruh ku teu ngadahar bangke jadi mulia roh teh pertahankeun maksudnya supaya susuganan nambah-nambah zikir ka Allah susuganan nambah loba maca sholawat ja ari anu teu mulya mah boro-boro ngadahar bangke loba dahareun ge wajib dipaehan wajib dipaehan geura teu guna cek agama murtad misalna itu wajib dipaeh nah ieu mah darurat daharlah bangke nyen ieu mah nu dimaksud teh ngadaharna ukuran jang nutupan roh unggul ulah haju barang di dahar ping-pingna horeng seungit cek nya mantep ieu mah atuh terus we ping-ping ka hiji ping-ping kadua woi haju huluna masyaallah jangjang eta mah beuki beue meureun nya teu badak sebab naon sebab ieu barang dahar teh darurat sedengkeun ku saping-ping ge geus eueuh daruratna atuh eueuh elat meunangna wa mata wujidatil ilat wujidal hukmu wa matan tafat intafa menang soteh ngadahar bangke elatna darurat jang nutupan roh ketika saping-ping geus aya tanaga atuh leungit daruratna henteu meunang ngaju diteruskeun lamun diteruskeun sesakna leuwih tina darurat doraka warimah ya wewe susah ai beungeut mah gelis ngan susah mulus deui saya kolot-kolot gitu ya. Jabatur batu kepancing batur. Ieu mah dasar beren pijahanam. Jabatur eueuh nu ngomong lumayan eueuh. Sarwiti rangda susah kuari dahareun eueuh inuman eueuh darurat na aya ge di Imah Ki Zaid ambal aya di Imah Ki Zaid mah rendang aya semur aya segala ge aya di Imah Ki Zaid mah otomatis
bari rampang rempeng ge eta sarwiti teh ka Imah Ki Zaid darurat neangan dahareun supaya ulah pae bari geus ngageter cek Ki Zaid naon wit hah nu bener tuh saya ngomong orang adan geus ngaheos geus ngaheos geus teu kuat ngomong kunaon tuh sudah poe teh dahar di salah saha lain salah saha eueuh dahareun tuh lain ka dieu ti kamari nyaeta gula ieu mantak maksakeun ka dieu jaba anak di imah deui kieu wi nanaon ge kan kudu aya timbal balikna pokona wiwit-iwit ayang dahar naon di dieu rek semur aya rendang aya sayur asem pokona mah deuk asakan deuk atahan ge aya bebas nu penting iwit morosotkeun calana Masya Allah karim kanu kitu-kitu dibahas ternyata ya Allah ya sarwiti kalaparan darurat teu boga dahareun teu boga catekeun aya oge di Imah Ki Zaid daek mere kana dahareun teh sangangna dengan syarat biwaqiha zinat bizinaha tah ieu kumaha jang sarwit aing teh zinah aing meureunanan ieu waduh ngerlek ari aing meureunanan dahar seubeuh ngan meureun mah nya dahar teh kudu dua kabehan di luhur dahar di handap dahar sarwiti macem-macem we bahasana segala di luhur dahar di handap dahar kan jelema teh kadang-kadang di luhur dahar di handap teu di handap dahar di luhur teu kadang-kadang kan gitu aya jelema sugih mah luhur handap atuh dahar kabeh aya jelema anu sugih mah kadang-kadang di luhur mah dahar tapi di handap mah kulantaran aki-aki tawadu atuh tuh kan aya gagah luar biasa wow salakina gagah sarwitina gagah atuh nu di handapna dahar bae terus ngan di luhur susah saudara teh sarwiti anu kalaparan dalam rangka darurat aya ge dahareun di Imah Ki Zaid teu daek mere kecuali kudu ngazinahan heula kumaha eta Masya Allah lawit tarat imratun ila ta'ami mun sarwiti butuh kana kadaharan wamtana al malik min madli aya ge Zaid nu boga dahareun teu daek mikeun illa biwadhiha zinan kecuali dizinahan qala al muhibbu tabri lam ara fihi naqlan walladhi dhahara anhu la yajuzu la tamkin teu meunang jadi mempertahankan surabi ulah diumbar-umbar kajet teuing paeh daripada zina jadi ku gede-gedena dosa zina sehingga kajet teuing paeh ya Allah ya Rabbi urang kuari ningali di sekitar negara urang baheula mah nyaritakeun zina teh aya tempatna khusus Jakarta Kramat Tunggak sia kapan mucikarina Bandung
Jawa Doli. Tah iya kan baheula mah hanya sakitu nu terkenal teh. Kuari di sisi Imah Ki Haji. Tinggal klik pencet. Hargana geus aya di segala rupa geus aya, mau di mana tinggal klik pencet. Ya Allah. Ini kumaha deui coba ya. Masya Allah kan. Kejadian kapan kamari ieu mah. Langsung kusi aki teh diklik klek. Langsung janjian di hotel. Barang datang ke jero hotel anakna. Masya Allah. Ini negara urang ya, negara urang. Ulah dongeng di Inggris, ulah dongeng di Jerman, ulah dongeng di Walanda, ulah dongeng di Amerik. Eta mah parantina. Parantina laloyogna teh kana karitu. Babok zina, mabok zina. Negara agamaan mah kitu. Ieu mah di Indonesia ibu pertiwi tercinta. Ini seperti eta. Pokoknya mah nu boga HP mah teu aman we sanajan Ki Haji. Kolot cenah sanajan kolot. Ambeun mun geus bau kuburan masih kene. Masih kene ya Allah. Ulah ngalaksanakeun zina teh haram kabair mantak wajib dirajam dibunuh. Geus kulantaran ku gede-gedena dosa zina muson datang ka diranjam bunuh atuh meureunanan diojol jeung kadaharan atau emang bunuheun maningan paesoran maning paesoran ya Allah ya Rabb seperti eta. Urang mohon ke Allah mudah-mudahan dulur-dulur urang diamankeun dina zina. Tetangga-tetangga urang diamankeun dina zina. Negara urang masyarakat da diamankeun tina zina sehingga urang ditangtayungan ku nu bogana ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi aman tina mara bahaya. Wari mazaya di tengah leuweung kalaparan. Eueuh dahar kebeneran Haji Pendi jeung Haji Adang. Kulantaran kalaparan salah saurang paeh. Nu kolot nu paeh. Otomatis dosa urang da deui teh meureunan dieun leuh bangke. Dosa urang geus teu kuat. Haji Adang kuruyap karayap lumayan sakieu ieu. Ya. Akhirnya tetep digegelan, didahar. Masya Allah. Geus atuh dibalik batu Haji Adang pae sia hirup. Kulantaran emang keur normalna ge beuki bangke jelema. Atuh koboh barang kuari. Aduh. Nah ieu urusanana tadi makan bangke teh kotok ayam, domba dan lain sebagainya orai. Iya mah bangke jelema ku mulia naruh walahu uklu adamin mayitin menang. Haji Pendi ngadahar bangke Haji Adang. Walahu uklu adamin mayit. Insyaallah. Roh urang teh kudu diurus. Pertahankeun mantak bunuh diri.
eta kabair harpat jaga di akhirat sebab naon ieu mulia roh urang teh geus kudu dipertahankeun kunaon haju digegerakeun tah ieulah urang kuari keur caricing di dieu ieu teh lain ngurusan awak ngurusan roh roh anu mulia wa nafakhtu fihi mir ruhi kuari ku urang teh endek diaslikeun deui tatadina wauh ka Allah kuari hayang wauh deui ka Allah ngajilah kebenaran ditihang Hatu tadi nyarapkan dua pilih. Itu geus leng-lengan. Leng-lengan. Mata kayak jelema lantaran guru neuleu muridna HS. Jana dong. Nama HS baju. Cak guruna tiasa jelema anu hayang ka surga, hayang tante hayang. Namun hayang nangtung, narangtung kabeh. Nya nama HS yuk bae kan. Ada lagu kabehan sia tah teu hayangin ka surga. Jateu nangtung ceuk geuleuh teh. Geus, diuk. Warisahan hayang ka neraka, mung kabeh. Nu hayang ka neraka, nangtung. Ka beneran kagareuah ku nangtung nyana. Anu watak ge keur ngaji ulah sok nunutan kajeun HS. Padpun sia buku. Jadi kesimpulanana meudang bangke jelema di dahar lantaran darurat hiji nu ngadaharna jelema anu ibadah ka Allah ulah murtad jeung murtad mah paehaneun dua ulah kafir nu ngadaharna sebab ai kafir mah atuh jelema hina dibandingkeun jeung bangke muslim beunang ieu mah sesama muslim ka ya Allah wa qatlu murtadin jeung meunang maehan jelema anu murtad geus dipaehan di dahar dagingna emang eta jelema murtad mah paehaneun ieu tatadina mah mutakonna itiqadna teh percaya pangeran teh Allah Kangjeng Nabi Muhammad teh Rasulullah kabeladieuna lantaran bergaul di pakotaan jeung bangsa Kristiani akhirna kageser akhirna teu percaya Kangjeng Nabi sebagai Rasul percayana teh Tritunggal murtad terserah teman di Kristen Yahudi murtadna atawa nyana teh lantaran kuari teh loba cek di negara urang bergaulah jeung si engkoh-engkoh nah akhirnya pindah agama jadi Buddha atau Hindu na'udzubillah min Zaid kalaparan udah nu sejen kecuali aya ge ya murtad Masya Allah aya ge Khalid murtad geus ulah hese-hese de tikam bono dahar ya Allah ya murtad mah wajib dipaehan Aning di dahar dagingna Gusti datang ka dinya tah hukum teh Masya Allah kan nu mantek alhamdulillah aya nu daraekeun keneh jadi presiden alhamdulillah aya nu daraekeun keneh jadi menteri urang mah bersyukur ka Allah sebab urang mah teu bisa jadi presiden teu bisa jadi menteri nu mantek teu bisa lantaran bertentangan loba aturan-aturan hukum teh loba bertentang teu bisa dibohongan kan hate urang anta urang mah mendingan nuturkeun bae manut bae anjeun kumaha nyana bae ih sakedeung di moal kebel ge
atuh kan para rae. Kau menunggu sekolot pajamual kebal deui atuh. Para tinggal tungguan ke di jero kuburan. Masya Allah. Nah, iya di negara urang ya loba hukum-hukum anu teu dilaksanakeun. Hukum-hukum Islam. Emang negara-negara lain negara Islam. Geus ku aya sakitu atuh mangga bae laksanakeun. Urang mena-mena teu masalah. Urang hirup di tengah-tengah negara nu nagarana lain negara Islam. Atuh loba. Di Amerika loba jelema diangkat jadi wali. Di Eropa loba jelema nu diangkat jadi wali. Di Australia terutama merenanana tu wali nikah loba. Wah, diangkat jadi wali itu. Aku kamu di Indonesia baru jarang di wali kabeh. Ya kuari di majelis ieu teh wali kabeh. Keluar bae jadi bajingan kabeh. Sebab bajingan ge kan aya rajana seta. Nah, ini kesimpulanna geunang murtad bunuh dat wa harbin jeung ngabunuh kafir harobi teh kafiran nyin ekses jeung fitnah sok mamawa kompor ka mamana teh nyana mamawa kompor bae. Wah, harteg situ tuh pikirannya deetnya setolol. Pajar kompor beneran bener ya. Dasar otaknya ya Allah, ya Rabbi. Intinya arah ngomong ke mana? Atuh sakitu ge uyuhan maksudna kompor teh paranti ngasur-ngasur. Manas-manas situasi. Kompor majazi. Nah, iyalah kafir harobi. Organisasi Islam jeung organisasi Islam supaya ribut. Eta aya komporna kajen kumaha. Di negara partai jeung partai teh jangan bangun negara. Atau emang kieu di negara non muslim mah kudu aya partai. Partai Golkar eta mah geus partai karuhun mah. Hei, eta mah partai geus jenggotan namun. Banteng. P5. Kumasia bae. PKB. PAN. Nanti PKS, partai siata. Wahabi, partai naon Demokrat, naon deui? PKB Partai Karung bolong. Eta teh kan bagus sebenarnya mah. Maksudnya bagus teh atuh lamun tanpa eta teu kumaha jalanan negara. Eta lah urang teh kabehan mempercayakan wakil di daerah DPRD ngaranna. Naik kaluhur. Kaluhur seetik daun ngaranna. Tah, iyalah anu memproduksi lajuna negara nu bakal dilaksanakan ku pemerintah atau emang gitu aturanana. Bagus ya seperti eta atuh lamun teu eta teu kumaha atuh aju kiai cenah milih tan tentang cenah bagus disaksia panjara kiai teu milih nu mere duit aing oke ayo nungguan kamari aya nu mere duit 100 juta atuh sugihan aing 100 juta mah goblok ye emang teu kudu ka jero imah di luar imah 100 juta imah ge DPR dek merek aing 100 juta dihitutan ku aing 100 juta aing teu nganggap duit 100 juta mah daluang parang sana
Banyak teh hayang mah dibere duit ateul 10 juta 100 juta ateul sekali deui ateul ya hayang kumaha cenah 1 miliar emang duit 1 miliar nyanana ge butuheun teu mere ka aing 1 miliar deh teuk cilih Haji Pendi nu aing mah ulah eta ke bahasa teh bahasa anu ngaji mengerti teh bahasa anu ngaji nu teu ngaji mah moal ngerti pajar hayang gede lain gas jangan ngaji beta mah bahasa nu ngaji teh mah nu teu ngaji mah moal ngerti bahasa kos kitu mah teh mah komo si eta mah jadi kafir harofi teh eta iman lain deuk jaritakeun DPR lain deuk jaritakeun tukang ngadu-ngadu DPR jeung DPR diadukeun ribut organisasi jeung organisasi diadukeun ribut bupati jeung bupati diadukeun ribut ternyata biang keributanana ieu adalah kafir horenganan kafir harobi wajib dibunuh teh kos kitu eta keur carita di dalam negeri antara negara jeung negara kafir harobi nyana nama urang luar cicing di urang supaya ribut nu mantak diributkeun atuh tentu aya kamangpaatan urang makan kamangpaatan dagang teh paling ge dagang karung paling ge dagang teh marung dagang cabe paling ge dagang teh dagang kacang batur mah dagang senjata geus moal ungkulan otak siamang geus ruwet nya mah geus pokona ruwet dagang teh dagang senjata baheula batur mah moal kahar nu mantak Baghdad ribut Irak ribut Suriah ribut aya dalang penjual senjata lamun teu diributkeun atuh senjata dan telah sedangkan terus bae diproduksi deuk kumaha tuh peruntukanana mobil transportasi jalan lempang atuh supaya jelema mari mobil kumaha motor kitu kene ya otomatis dipromokeun nah segala rupa teh nu diproduksi dipromokeun atuh kamari teh aya promo lipstik lantaran loba jasa di Indonesia de lipstik geus kuari mah lain awewe Haji Pendi ge meuli lipstik warnana hideung tolol kan sakumaha jamblang buruk tah ya keur carita ieu mah keur carita kafir harobi kafir bangsa harob bangsa nimbulkeun ekses peperangan geunang dibunuh darurat ieu keur carita darurat jangan teu darurat ge wajib bunuh lazimin wa mustamanin teu meunang ngabunuh kafir zimi kafir mustaman kafir teh hiji tadi kafir harobi kadua kafir zimi teh ya kafir anu menang zimah pertanggungjawaban ku Allah ditanggung jawab supaya aman melalui negara ngaranna kafir zimi eta mah diamankeun di negara urang aya kafir zimi amankeun sebab kafir zimi mah kafir anu dilindungi ku Allah melalui negara nyana biasa warga negara Indonesia ikut aturan-aturan negara Indonesia didinya nyana belajar di Indonesia maju mundurna perpolitikan milu perekonomian sarua ketika perang bisa diberi senjata angkat senjata melawan musuh gini ngaranna sakapeung main hayang jadi presiden geus dibahas bae kos kitu supaya nyaho teh kabeh teu meunang di horogahala teu meunang dirusak kafir zimi maka kulantaran kafir zimi tersebut teh dilindungi ku Allah melalui negara ilu kegiatan naon bae nu aya di negara atau teu meunang diburu anak teu meunang diburu ketika darurat eueuh dahareun aya ge kafir zimi teu meunang diburu sebab sarua
ruhna untuk bangsa jeung negara walaupun agama beda. Seperti eta aturanna. Selanjutnya wa mustamanina jeung kafir mustaman. Kafir mustaman mah kafir anu mohon perlindungan pengamanan. Aya sinan ditolak minta pengamanan negara. Dah orang Amerika, orang Cina, orang Australia, orang mana baik datanglah ke Indonesia minta pengamanan ke negara. Sabara tahun ada cicing di dia kudu diamankan ku negara sebabnya na minta pengamanan lain minta pengamanan anak bayar jana. Berarti cicing numpang di negara minta pengamanan ke negara bari manehanana mayar ke negara tak eta teh selama jangan menimbulkan ekses-ekses di negara maka amankan urang wajib ngamankan anak nukos gitu ngaranna kafir mustaman kan make jangka waktu baheula ku di zaman Pak Harto replita tuh make rencana pembangunan geus kafir bisa diurang minta pengamanan mustaman amankeun ku urang biasa teu beurang dibunuh teh nukos kitu teu meunang dibunuh sanajan darurat teu meunang dibunuh. Sebil harabi budak leutik kafir harabi ai tadi makan dewasa kafir harabi darurat udareun dahar bunuh tapi budak leutik nama ulah teu meunang sebab guer mukalaf kan budak leutik guer mukalaf eta encan kataklif encan kataklif teh can aya parentah budak leutik di bawah balik lalaki 15 tahun atawa encan kungsi ngimpi jima encan wajib sholat wajib puasa can wajib zakat can wajib haji encan wajib andai katanya na sholat teh diganjar ganjaranna jang kolotna andai katanya na puasa atuh can diganjar dia can ditah. Adapun manehna puasa ganjaran aja kolotna. Nyana munggah haji atuh can boga ganjaran dia can dititah. Geus kulantaran can dititah teu diganjar ketika nyana munggah haji jang kolotna. Mun paeh teu salat, teu puasa, teu zakat surga. Budak leutik budak leutik sanajan budak leutik kafir nu mutabadat tetep ka surga. Anak Kristen, anak Yahudi, anak Buddha, anak Konghucu, anak Hindu paeh kakara kalian 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun surga ini sebangkotan kieu mah tuh boro-boro itu mun kaji pendi misalnya dikasorgakeun urang protes itu protes ka malaikat malaikat Ridwan lihat dulu bukunya tuh jangan sembarangan masukin ke surga aja takut pendi bukan yang ini takut pendi yang mana belaraja gitu kan barang dideuleuh teh bener oge cek malaikat tuh salah orang yang pendi ieu mah jahanam ya Allah karim tuh kultu cik sim kuring ala sawari kala samahilukati sabi wal marati al harabain halal maihan budak leutik kafir harabi awewe kafir harabi dalam rangka darurat lil ukli karena rek didahar wallahu alam Gusti Allah maha uning ngajanggakeun sadaya-daya ieu mah nyaritakeun syariat mah zahir fahkum bizahir wala tahkum bissarai urusanana zahir bertentangan kalau mun jelema anu geus paham hakikat mah kadang-kadang bertentangan sakuma bertentangan Kangjeng Nabi Musa alaihi salam jeung Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam eta contoh dina Al-Qur'an kabelah dieuna atuh loba contoh badak urang mah geus be at-tasdiq wa taslim ngabenerkeun jeung pasrah ka ahlina nyangakeun ka ahli hakikat lantaran
Urang nyaritakeun hakikat batu bae geus keindahan hirup di alam hakikat. Jeung deui atuh bakal aya nu berbeda. Ngan urang mah ulah neuleuh bedana, neuleuh teu zahirna bebentak. Dipatok kuari sekaligus aya jelema hebat, bisa hiber, bisa napak sancang, nembus bumi tapi teu ibadah. Ulah dituturkeun titik sakit. Sakit tuh bae. Cenah nyana ahli hakikat jeung ahli hakikat teh jangnyana urang mah urang bae neuleuh zahirna. Satungtung nyana make syariat tuturkeun. Ketika teu make syariat ulah. Misalna aya jelema hebat pisan tapi bulan Ramadan ngagoreng sangu. Orang datang ka dinya, "Kiai, ieu bulan naon?" Ramadan. Kong goreng sangu. Tuh. Puasa mah teh mah jalan doang syariat. Imam mah mapan geus usul. Terus datang ke Allah mah tuh bebas sakira teh. Atuh kula datangkeun atuh ka Allah, atuh hayu urang berjamaah di dieu. Ngagoreng sanguna ge lobaan geunya. Kiai goblok teh kiai tolol. Nyasarkeun jelema teh pokos kitu. Ulah. Sandajan urang berhakikat di hareupeun jelema mah tetep bae kudu syariat anu dikahareupeun. Kudu syariat bae dikahareupeun. Mentak jelema berhakikat mah tuh syariat mana dianggap paranti ulin, paranti kacai ulin. Geus teu kumaha biasa bae. Ketika aya nu bertentangan teh tilok digede-gedekeun ku ahli hakikat teh seuri atuh geus. Sebab naon? Atuh sapira zauhir. Ieu keur carita satungtung aya kaol-kaol mangga bae. Inget ka abah we, abah mah anu hara. Sakitu tuh ayo. Ku hara. Aya nu nanya ka abah mah. Kieu teh menang teh aya kaolna sugan nu ngameunangkeun leutik. Abah sugan aya kaol nu ngameunangkeun leutik bae kajeun leutik ge. Nu penting aya kaolna. Fikih teh kos kitu. Urang lu nyaritakeun fikih. Woh, pohara atuh. Puluhan jilid. Wah, nyaritakeun teh ubudiyah, muamalah, munakahat, jinayat sakitu sebenarnya mah. Jadi urang lamun nyaritakeun fikih teh moal aya anu leuwih tibatan Fathul Muin. Wapi. Wow, komentarna. Syarahna syarah. Ambalai. Tak teu kudu diriweuh-riweuh. Bari mah urang mikiran urang bae hayang dipake karidho ku Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.